Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepang desarang si Ininnya baraya. Si Inin ningali status seorang guru diistirahatkan. Pedah kesalahan anak salih. Tecek sini mantep salah. Aina mun budak teu ngawaro, wajarlah diberi peringatan. Aina digebuk da zaman baheula mah, zaman si Inin baheula di SD-nya. Aya guru galak baheula. Namina teh pamiteula sugan aya duka aya keneh duka teu aya. Soklah pasti nu zamanan si Inin mah apal Ibu Sukaesih. Da panggalakna baheula mah tapi da karaos ayeuna kagalakanana. Lamun salah saeutik teh diciki teh tak kecepil teh. Teken sok balik teh sok careurik budak teh ka imah. Da lain di daun kitu, lain di pangmenangkeun ku kolot teh. Matak teh si ngawaro. Sia teh disakolahkeun teh ngara pintar. Ulah siga emak, ulah siga bapak. Tah baheula mah kitu. Ayeuna mah dicepret panggaris saeutik ke Gusti bare beja ka kolotna ditaruh di laleuwihan teh. Carita naon sajeng sasenti jadi sajengkal jadi sadeupa jadi sabaraha puluh meter. Da palalinter atuh barudak ayeuna mah tibatan guruna. Palinter ngabohong. Da zaman baheula masalah saeutiknya dicepret ku panggaris. Dicepret ku sapu, da teu wani bare beja ka kolot, teu wani sugan kumaha. Ih, dasar aropan ajrih kanu jadi guru teh atuh. Nah, ari zaman ayeuna ningali dina videonya aya budak sakola lalaki. Calik di kelas teh si cokorna teh dikana korsikeun, dikana luhur korsikeun. Bari melenyun ngarokok. Guruna teh istri, jebatos aya naon kitu tos kolot guruna teh. Jang ari mah ente boga indung, ente bijil ti indung, cing barudak. Da guru teh eta teh wakilna indung, lamun awewe, lamun lalaki wakilna bapak. Jeung ayeuna nu jadi kolot muridna teh nya, lamun masih kene bisa ngadidik, teh kudu disakolahkeun lah budak teh didik we di imah. Da marukan kumaha jadi guru teh teu gampang baraya. Katitipan budak teh lain hiji dua. Bari ti sagala rupa orang tua. Anu orang tua latar belakangna teh nya anu preman teh lah. Anu teh lah. Eta teh dihijikeun di hiji kelas, dididik sina palalinter. Kadangnya urang teh sok nyepelekeun geuning ka guru teh nya. Heueuh mere soal teh padahal eta teh urang teh sina mikir otak teh. Gusti zaman ayeuna mah si Inin mah kadang sok ngenos dah heuh si Inin ge nya dulur sorangan masih kena dulur raka si Inin. Kepala sekolah, guru pun anak guru. Gusti ngaragap si Inin. Matak si Inin mah kanu jadi budak. Yeuh. Lamun ningali hiji masalah. Misalkan urang disentak ku batur, ragap sorangan. Ulah tepikeun ka malik nyentak komo ngagebug. Ayeuna guru wajar. Ceuk si Inin mah wajar lamun budakna teu ngawaro. Menika bangsa kitu Gusti teu pira salahna. Ari eta ayeuna nya ningali hiji kabar di mana ning di Sulawesi di mana. Seorang murid menabrak seorang guru sampai meninggal. Eta kumaha eta. Dendam pedah cintana ditolak Gusti nu agung. Ayeuna Gusti namarukan kumaha atuh di hiji kelas teh. Da baheula mah nya ayeuna aya antek pelajaran nu paling hese IPA. Ari IPS mah rada lumayan, PMP nengnya kapungkur. Tah pelajaran IPA sok kararese da aya rumus-rumusan. Kadang sok kalabur, sok nyarumput, baheula mah paling kitu. Engke teh isukna teh dibariskeun ku guru teh. Dititah murilingan lapangan. Dihukum teh anu da sugan bare beja ka kolot harap da bebeja teh baheula mah ka kolot kalaka ditambahan lain dipangmenangkeun cing ayakeun keadilan kanggo para guru-guru jeung orang tua wali murid lamun mampu ngadidik budak teu kudu disakolahkeun didik ku sorangan di imah ngarah apal kumaha kalakuan jadi anak di luareun imah. Gararaya, zaman ayeuna mah ka sakola motor palus-alus. Sepatu pakeren-keren, baju sing precat nyaralitak.
Da zaman baheula mesin kuring si Enin dipangmeserkeun sapatu ku almarhum bapak abah. Produk tina bata nih. Gusti dati kelas 1 dugi ka kelas 6 teh ngeket sapatu teh. Da teu ruksak atuh awe. Bari di pasihan jajan teh nya salawe perak. Kadieuna keuning ageng 100. Zaman 100 teh zaman KSMP. 100 rupiah. Ayeuna mapan 10.000 SD gitu jalan. Motor pagining-gining, sepatu pak keren-keren. Ari ieu teu bisa ngahargaan ka saluhureun komo hormat kan menjadi guru. Sakitunya dina lagu nama berarti bohong. Ai dina lagu mah terpujilah wahai engkau ibu bapa guru. Tapi kunaon teu bisa ngahargaan eta ka guru. Namamu akan selalu hadir dalam sanubariku. Semua baktimu akan kuukir di dalam hatiku. Sebagai prasasti terima kasihku untuk pengabdianmu. Engkau bagai pelita dalam kegelapan. Engkau laksana embun penyejuk dalam kehausan. Engkau patriot pahlawan bangsa tanpa tanda jasa. Seorang guru anu tadina barodo murid jadi palinter. Sinin masa hidup ya Allah. Ku ngaralunjakna zaman ayeuna ka guru teh. Teu ngahargaan, teu sararopan, memang teu sadaya seseueurna ayeuna. Teu bisa cara baheula. Gusti guru teh baheula mah diarajana, dihargaan. Nyeri hati sih lamun ningali status hiji guru dianukeun, hiji guru. Ya Allah ya Rabbi, zaman akhir zaman. Sim kuring mah ngahaturkeun nuhun ka para guru nu tos ngadidik sim kuring ti payun. Aya nu tos teu arayanya. Nuju di SD di guruna dugikeun ka janten kepala sakola. Almarhum Bapak Gunadi. Seueur guru-guru teh. Ibu Fatimah, Ibu Sukaisi, Ibu Entin, kepala sekolah ti payun. Terus araya. Mudah-mudahan sing ditempatkan di surga Allah, ditebikeun tina siksa kuburna. Mung saukur doa anu kaluar tina halaman sing kuring ngahaturkeun nuhun kana didikan anak. Umat barudak harargaan. Anggap guru teh da leuwih ti indung sabenerna. Mudah-mudahannya tong aya deui peristiwa anu siga kitu. Nyeri hate si ini ningali status. Kamari mana make keneh ningali status teh. Guru honorer sapatuna bolong dipadepang maleserkeun sapatu dugikeun ka dipaserkeun motor. Dugikeun lebet kana TV sareng Pak Kristiawan. Ayeuna ngadangu di status ya Allah cek sini. Mudah-mudahannya salamina para guru di mana wae ayeuna. Aya dina panyalindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin.